Selamat datang di channel Teh Dewi Sunda. Assalamualaikum, swastiastu, salam sampurasun. Selamat siang guys. Kali ini mau buat video seperti biasa dalam acara makan. Kebetulan ini makan siang, makan berang. Manuna teh SUP sop ya, biasa seadanya. Masaknya ini ya makannya ini kita, yang penting mah nggak beli di luar biar irit teh. Kita neruskeun video nu kamari anu aya horor-hororan teh, horor teh ya teman lain nyaritakeun batur sih, nyaritakeun abdi sorangan horor pribadi pernah ngalaman. Kok langsung like di kieu nya, aya nama urang ngadoa heula we. Amin. Ayo sambil makan teh urang beri cerita salah kamari horor. Sopan mimiti. Nah. Hayang da ukur mulainya ceritana kayak abi kan pernah jalan-jalan jeung babaturan di daerah Bali lah, cuma pulaunya doangnya dibocorkan, pulau jeung daerahna gitu sih. Jalan-jalan tuh kieu abi teh kan seperti Bali damel yang ada rencangan. Nah hari teh abi tarik jalan-jalan 2 motor jeung babaturan. Itu orang jalan-jalan juga daerah Bedugul cenah gitu. Daerah Bedugul teh di mana? Abi teh kitu coba babaturan teh cenah tempatna enak, sejuk. Ongkos nu di daerah Bandung, nu di puncak. Jadi kan tergiur abi teh nya mangkat kan ditu nyewa motor da teu boga motor. Babaturan 2 motor lobakan. Abi bebenceng jeung babaturan. Babaturan abi nu deket jeung mane jeung babaturan adi bonceng. Akhirna geus nyampe lah di Bedugul. Awalna mah naon-naon. Sarem naon happy lah. Jalan-jalan foto-foto. Rame pokoknya mah. Aya ieu itu segala beli stroberi lah, jagung, kacang, segala naon dibeli, tek-tek bangek intina mah dibeli. Dari deket danau naon sih teh lah. Beratan gitulah pokoknya mah. Ya ada tempatnya teh indah. Terus terasa tiba-tiba teh geus sore. Cek abi teh kieu, yuk urang balik geus sore jam 3. Sieun ka apoe kan di jalan, soalnya kan jauh balik teh. Coba babaturan teh hayu cenah kitu. Barali pas di jalan pas lebah gunungna banget. Lewatan kan aya monyet-monyet loba. Abi teh heula sempat sempet mere cau ka monyet dinya aya nu jualan da soalna. Geus kitu teh ayo urang balik. Nah, pas di tonggo teh di luhur ngadadak hujan gede, angin meni pokoknya mah tangkalan me mendoyot abi disieun jeung babaturan. Tapi babaturan abi di panghulana manehna mah ninggalkeun. Abi duaan jeung babaturan abi. Terus dah akhirna teh abi teh lewat kan aya 3 jalur, lewat Banyu Atis, terus lewat Selat yang lewat Gigit. Aya babaturan abi mah kunaon itu lewat Gigit teu bebeja, aya abi mah lewat ka Selat gitu. Harinya terus hujan gede di perjalanan teh. Tiba-tiba aya kabut. Eta kabut teh meuning poek pisan, teu katingali jalan. Sameter sigana mah katingalina nya.
teu bisa ningali ka hareup, tukang geget teu bisa ningali jalan. Eta tiba-tiba motor teh ujug nalonjog teh rem ku bawa baturan kan mau hari teten mau baturan dan abi keur mangkat nama abin mah teu bisa direm los eta teh remna ayeuna suku maena teh digapayunkeun kabankeun eureun pas pudunan pisan cek abi teh kieu eureun lah sieun bisi nalonjog ke ka jurang deui wah manehna dieu manehna kumaha eureun eta tingali jalan ge katingali meni kabut marulu ayeuna teh eureun abi teh terus kitu teh motor kumaha coba langsung los etana non reman abi teh dada teh meni deg ampun deh nyambat karuhun doa minta keselamatan sama baturan abi kumaha baturan abi mah mencirik-cirik coba terus kitu teh abi teh ngadoa Gusti sing basihan berkah salamet abi di jalan teh nanaon tunya pokona mah harita mah geus boga pikiran naon kiri kanan teh mikiran abi teh pasti jurang soalnya teu katingali kabut teh memang bener-bener teu katingali dah gelap poek hari datang abi teh ngadoa we angin meni ngabuih dulu datang kalan teh meni geus nyorondo gitu sieun cerita teh sing katimpah ku tetangkalan sieun abi teh ngadoa we ka janten bapak gitu nya kan mendap perlindungan ngadumu ka Gusti Allah mah ngadoa wae abi teh kieu kan tegatu bapak tulungan anak ya keur manggi kasusah keur aya kasusah kieu nyunkeun muga-mugi we di tangtayungan berkah salamet kitu nya keur ngomong gitu teh tiba-tiba tanya ningali kakak sebelah kain kada oh imah gubuk abi teh bejani ka babaturan kaya imah urang ngiwan yuk di ditu ayo sieun di dieu mah aya angin bisa ketimpahku tetangkalan bener eta mah cerita nyata eta mah saumur hirup abi mah mali pokok pisan terus gitu teh abi teh rasup abi sorangan buka pagar di ditu teh pagarna teh pagar awi teh nu dianyap daerah teh kos nu di kampung teh masih kalau banyak pagar awi buka abi teh asup deh abi teh kieu assalamualaikum terus abi ngomong kieu swastiastu dengan adatnya di ditu nya permisi gitu numpang nyuhan abi cinta kitu tepikeun ka hujan surut gitu abi teh darariuk dan rarakog jeung babaturan teh cenah hayang kieu cenah cek urang teh kieu di mana cek urang teh saya di calana dumuk da abi oge padahal mah hayang pipis teh ditahan abi teh teu kuat pisan abi teh kunaon pipis di calana coba ya saking ku angin gede diiris ngadeg-deg itu baju bararasa teu kuat gitu terus tapi abi sepi adoa saking ku hawa sieun nya sieun pisan eta mah meni kabut teh meni poek banget tiba-tiba teh abi teh riwir bau dupa riwir teh kieu kok bau dupa sananya dupa gitu nya kan hujan apa di saung ieu aya jelema tapi kan mah mungkin saung ge terbuka gitu gitu bangka jagaan ku bilik leutik teh saha kitu nya moal teu wani ningali teu wani kumaha abimna nagok di buruan saung we doang geus kitu teh aya mah setengah jaman dah beri maca-baca doa we anu sabisa-bisa ku abi dibaca teh babaturan sarua kitu kita hampura bisa aya kesalahan kahilapan jadi nyuhunkeun dihampura gitu nya nah geus kitu teh tiba-tiba hujan teh surut
Budak ya, alhamdulillah ganti surut gini. Kalau baturan ngomong, baturan teh, nya gini surut. Kah orang hareuyeus cenah. Cek abi teh heula kedeng si aya kabut keneh, saeutik deui we. Abi teh mikir, amun ieu nungguan lila pasti kaputingan. Poek, karena cuaca teh geus rada poek. Poek. Anu arek magrib gitu. Geus kitu teh. Abi teh kieu, hayu we ngeureuyeuh teh kitu nya. Teh beri pamitan di dinya teh. Tur nuhun orang dia teh. Abi rek wih, hayu Dewi orang balik pokona mah lah gitu dah. Menurutna orang Sunda biasa kita dah orang Sunda mimilu kolot baheula. Ngangkat abi teh di saung eta teh keluar pagar. Abi teh kabaturan. Di orang tuntun motor, tuntun dah. Dah hari teh tolong jogan deh nya. Mikirna ih geuningan motor teh remna blong. Geus kitu teh aya merenang sekitar 10 meter di kejadian abi ngeuhan. Terus kitu teh kunaon keluar di kabut eta teh langsung kabut deui. Eueuh kunaon teh jalan teh meuni garing, hujan, cai. Abi buat ningali eta jalan teh terbelah. Kaditu baseuh, kadieu garing. Kaditu aya kabut, kabelah dia nu ku api eta teh. Kabut. Abi melohok we, geuningan. Kadieu mah garing, babaturan abi sarua Pak jadi papelong-pelong we. Itu hujan ieu teu, geus tong loba omong orang balik we. Gitu. Akhirna teh abi teh nungtun nangis kitu teh. Abi pikiran coba selah. Bisa selah coba. Selah motor teh. Hirup. Di situ teh coba remna. Kunaon remna teh alus teuing coba. Padahal mah kan di luhur mah geus blong eta teh rem. Kunaon lancar deui nya geus akhirna teh abi naik kan. Naik akhirna teh tapi lalauna beli cerita sepanjang jalan teh ngomong jeung kok bisa kieu kok bisa gitu tapi cek abi teh tong loba omong ayeuna mah kumaha carana urang neangan warung soalna abi tiris kahujanan. Abi akhirna neangan warung amprok deh we manggi we warung di dinya ibu-ibu pas aya tiluan nu keur ngararopi apa keur ngenteh lah teh nyaho. Abi teu terlalu merhatikan. Ngan ngaringalikeun kunaon cenah. Beureunan bararaseuh kitu nya mun pikiran maranehna mah. Abi nya karena saking tirisna, Bu, mesen teh manis 2, Bu. Minum panas gitu. Oh iya gitu. Udah bahasa Indonesia nya mana mah. Gitu teh ibarat aya goreng. Ieu non boleh ajong bala-bala pas pisan meni haneut. Abi teh langsung saking kulapan. Teu mikiran. Teu nanyakeun deh bara hargana. Langsung disikat. Eta teh sakitu panasna seruat. Anggeus ngeteh teh nya jeung babaturan. Ayo orang balik yuk. Ayo totalannya sekian dah gitu nya geus dibayar. Bayarnya masing-masing. Di situ teh balik ke tempat tinggal. Ambil dibalik. Anggap jadi ada cerita-cerita deh lah pokoknya mah cerita itu teh hilang seakan-akan tidak aya naonnya itu diceritakeun dah pokoknya mah gitu. Seminggu lah kemudian dulur abi teh datang hayang ke Bali. Anjeunna teh kan pernah ke Bali pisan.
Abi teh bere alamat akhirnya kembali nyampe tek-tekan nah gitu cilupoe dulu Abi Bali teh hayang ngajak jalan-jalan hayang jalan-jalan cenah gini Bali teh enak hayang ke pantai naon karena Abi teh jalan mana hayang supaya dulu Abi senang di Bali betah itu orang ka Bedugul dan memang tempatnya teh Bedugul teh memang indah nahun kamu jangan boga bogoh mang berenang ini aku cerita dongeng nang indah loba buah-buahan loba kembang foto-foto enak banget geus kitu teh Abi tembung lewat salat lah ingat keur kamari kejadian ceritanya teh aya tiba-tiba teh tilu motor hari teh marangkat teh Bedugul si budug ya biasa keganjilan serem naon pokoknya ceritana aya nang sore jam 4 balik mah nah Abi teh penasaran ajak deh babaturan Abi eta anu minggu lalu diajak kehujanan teh ada dulur Abi mah jeung babaturan Abi hiji deui nah anu mawa gitu teh yuk orang jalan selat yuk kamari teh yang ya ayo gitu Abi deula babaturan Abi jeung dulur Abi di tukang 2 motor panglang nah lewat teh selat pas di tempat kejadian Abi teh eureun kieu loh Abi teh inget aya batu digigit nah hari teh Abi teh da jongkok teh deket batu eta terus ningali tetangkalan eta wow pokoknya mah tempat eta nu Abi eureun jeung babaturan pas hujan gede pas saya kabut eureun di dinya Abi teh malah anjing babaturan pelong-pelong kieu benernya orang teh eureun di dieu krieu eureun di dieu bener tuh tetangkalanna eta ieu batu tapi mana pagerna orang teh kitu nya da hari teh muka pager teh Abi muka pager teh Abi heuh nya mana pager imah gubuk eueuh kitu cek babaturan teh heueuh aneh gini boro-boro imah gubuk malah eta anu tempat tidinya teh jurang kahandap teh jurang boro-boro tanah jurang malah mah deket batu nu ku Abi cicing eureun diuk teh aya nagog eta teh gegerna teh jurang kahandapna teh Abi malah geuningan aneh geuningan berarti imah saha eta berarti kamari teh nangkring di jurang barengan kitu tapi Abi ge mah doa kieu alhamdulillah tuh nu ngageughan di dieu Abi disalametkeun kamari cenah kitu nya ayeuna Abi teh ulah wae babaturan di lalaunan gitu sampai ngalewatan di warung anu Abi eureun meuli teh anget teh bikin teh mah ngong Abi teh kok anehnya geuningan kealaman gitu Abi teh kitu nya pikeun ka imah teh cerita we ka baturan ka dulur Abi anu 2 motor eta cenah mana maninggalkeun cenah urang tukang gitu Abi teh cerita gitu nah pas cerita gitu teh babaturan hiji deui nu motor hiji deui teh kieu piraku cenah teh tanya we lah babaturan ieu jeung geus si Anu lantong disebut namanya imah cerita pribadi Abi hanya Abi lah anu mengenang pikayeuna mengingat kadinya pisieun cenah apanan teh 4 poe yang lalu teh aya nu maot dinya loh naon eta cenah orang India arek jalan-jalan ka Lopina Singaraja make Google Map dialihkeun teh ka dinya kan nyaho jalanna jadi cenah
asup ka jurang pas deket batu eta abi teh meloke coba baturan ampun deh batu eta cenah kitu mararaot kabeh anu hirup teh cuma budakna opatan suami istri jeung budak nu gede di hareup jeung budak orok anu hirup teh budak orok doang cenah kitu nu slamet anu hajana eueuh ngaraot kitu Abid kan tak percaya piraku tinggal geuningan 4 poe yang lalu centah kisahna weh berarti centah pas kejadian Abi 3 poena aya nu eueuh centah gitu alhamdulillah Abi masih tang payungan kana berkah salamet Gusti Allah pas kejadian teh di dinya pisan cenah di batu anu Abid nagog teh sieun inget kadinya mah seharian Bali memang tempatnya indah tapi memang tempatnya agak sedikit namanya sunat orang teh kudu ngajaga cara bahasa ngomong ulah sempral ulah sembarangan jadi abg amun kan dibejaan ke orang dinyana kemana baca doa menurut agama masing-masing bisa melewat ada aya pura naon jarang di pura sanggah lakson abi mah tiap aya pura sanggah jalan lakson tiap jembatan lakson da abi mah inget an di bejaan gitulah adat didinya itu apa cerita ben selesai jina bikin sieun pernah mengingat kalinya teh menyiasa perlu prai teh jadi ngabayangkeun naon abi keur nagog di imah teh di gubuk eta berarti abi teh nangkring berenang di jurang da ditinggali deui teh di dinya mah eueuh imah pantesan abi keur duduk teh di dinya bau lupa ngelewir abi ge ngomong jeung hati teh bau lupa saha nu ngahudungkeun lupa gitu lemban mamna leutik deui ya ieu mam bari ngacapruk cerita horor daripada nyeritakeun tetangga mendingan nyeritakeun pengalaman sorangan tadi nama ada ngirim ieu email cerita ka RJN 5 tapi nyaho carana abi resep channel eta channel ieu deh bucin TV teh resep pokoknya mah channel RJN 5 jeung bucin TV channel favorit jeung si Skeror jadi rarasan teh adu adrenalin abis teh berangan sebenarnya mah pinya resep gitu dah anehna teh makanannya jadi jema ulah berangan mun kasieun sieun teh justru kos kitu teh resepkeun abi mah nya arana berangannya kumaha teh bisa alhamdulillah bolong punya nikmatin tur nuhun anu atos ngupingkeun cerita abinya eta mah kisah nyata sapan mah seueur cerita-cerita nu pikasieun selama abi tinggal di Bali di kampung halaman pokoknya mah setiap abi tinggal di mana ya abi kan pernah ke Malaysia pernah di abi ngalaman isieuna di sarua mun inget kadinya
bikin kain lagi embong hayang ke Malaysia dita bisa maulah sampai anak incu ge ke Malaysia ayah pisinan gitulah lain negara nama is the best cuma cerita ya pokoknya geus lah tur nuhunnya ieu mah sekedar cerita berbagi cerita beri ngawadang batur mah ieu mah teh ngawadang abi mah karang emam gitu itu padahal mah tadi teh ngopi kopi lagi can diinum ieu dah geuningan itu kopi kabekin abi alhamdulillah hidup mah dinikmatin yang penting mah awak sehat jasmani rohani sehat rezeki lancarkeun bisa yang penting mah ya sederhana we penting mah hutang lain teu boga hutang mah pasti jelema arana jelema mah boga wae ka hutang ya. Tapi yang penting hutang teh anu peranti perlu banget karak minjem anu teu penting pisan mantong sampai hayang minjem bisa ngalilit hutang kumaha nama zaman emo zaman kayak gitu tong sampai hirup gelambor gara-gara ngahutang akhirna naon jadi penyakit gitu. Alhamdulillah mama teh tos wareng kengken mun aya mun video di selanjutnya orang capruk deui nya urang beri cerita masalah pengalaman abdi beri eman tapi gitu tur nuhun nya oke lah aduh aku minum heula dah ini haus aku geus mancan minum kan hawa ya minum teh mendingan nanti ngaliatnya Alhamdulillahirabbil alamin cing meneng goleng gadeng tur nuhun atas nonton video abdinya Teh Dewi Sunda lamun sukanya di subscribe like komen selesai semoga bunda-bunda panda sadayana di jagat raya bumi Indonesia raya ieu teh seneng ka konten abi teu bisa ngonten tapi nya diajar we nya pipilueun tuturut monding cenah cek batur mah beri biasa arana ibu rumah tanggulnya ibu rumah tangga kieu we lah penting mah ya ulah ngomongkeun batur ulah julid ka batur ulah kepo ka batur sama mehar kepo ka batur urang ngaca heula urang teh geus panarapan can gitu mau lepas jeung tetangga kudu anon arana teh ragem akur mengalah gitu intina hiji semangat urang ulah aya masalah jeung batur beberja batur keluarga kudu aku rukun damai tentram sejahtera rezeki mah ya ulah non ulah iri ulah dengki ka rezeki batur rezeki mah geus masing-masing nu mawa tuh tur nuhunnya sampai jumpa di channel Teh Dewi Sunda. Assalamualaikum.